naon mak baginda nabi ge maotnya nabi nu disebut khotamil anbiya, nabi nu disebut khotamil mursalin. Panuntung sakabeh nabi, panuntung sakabeh rasul, jalma nu paling dipika cinta ku Allah bisa maot komo urangnya, jalma nu loba dosa, loba hutang, loba pikanyerieun batur, meureun bakal maot oge, tentu. Tah lamun geus sadar kadinya, urang bakal leungit sifat sombong, bakal leungit sifat sombong. Sabab ngaleungitkeun sifat sombong iwati hiji inget kana maot, inget kana sariding-riding dumadi sarengkak sapari polah utek tongo walang taga ropeti gegedongan usik malik oge ku Gusti hirup ngan saukur sasampuran awak ngan saukur sasampayan ece usik malik oge ku Gusti maka urang suatu saat bakal dipundut nyawa oge ku Gusti. Tong sombong ce nu beunghar ulah sombong ku beungharna sabab kebeungharan bakal dicokot ku Allah suatu saat maut mah moal dibawa. Nu boga jabatan jeung pangkat sombong sabab bakal pepekkeun dina suatu saat. Nu gagah ulah sombong sabab suatu saat bakal menjadi seseorang yang menjadi tua renta. Anu teulis ulah sombong ece sabab suatu saat bakal peot model ece. Ngacenya sabab spae mah geus spae. Geus pae geus maot, lain harta anu dibawa, lain pangkat anu dibawa, lain jabatan anu dibawa, lain kagagahan anu dibawa, lain kageulisan anu dibawa, tapi anu dibawa dina nalika maot teh nyaeta amal sorangan, piraku amal soleh, ari si soleh ke mawa amal saha? Ece mah amal soleh, ari si soleh mun maot mawa amal saha? Urang wes saraka mau amal soleh, asi soleh maot ai urang mau amal saha? Amal soleh mawa amal urang sorangan, amal soleh keukeuh. Si soleh di kuburan Cinago, kunaon maneh soleh cek malaikat dicopotan ku orang kampung Susukan Girang amal urang. Sebab mawa amal soleh. Aing mah asup hiji siraru. Nya eueuh cai deui pohon panitiakeun bae di hampura pahit ece ka dieu cobaan ieu kuat ngagunduk model kieu pantong dibahankeun kieu mah Kang Haji nepi mana bieu teh amal urang amal soleh geus maot mah lain mawa kagagahan, lain mawa pangkat, lain mawa harta, tapi mawa amal. Tah kitu amal soleh. Benerkeun ngaji teh, soleh urang mau amal saha? Amal Pak RT itu eueuh amal. Kade kadang-kadang urang mah gagah ku kagagahanana. Buk dihideng meleskeun lir banyu mayang goret ligar. Halih dijeler paekeun lir ibarat katumbiri ngabela-belaan make sifat eueuh ece make patlot eueuh ece make arang eueuh ece make mehong saking hayang geulis jeung sombong ku kageulisanana tak ditaraja emaskeun atuh wis mending ngaroropet salah ngarerepot efek telat cai jadi ngaroropet. Coba mau balik rek dibere nginum kumaha aja encan dibuka rek ditotone aya wae pikaseureun teh orang dia mah balura aduh di mana aja jadi poho deui teh lain jangan repot sama lain ngek tak amal sorangan sombongnya buuk dihidang meleskeun lir banyu mayang goret digar halih dijeler paekeun lir naon tadi teh katumbiri tak ditaraji emaskeun yen baju ge ngabelaan make busa ece da sabab hayang gagah cangkeng ece ngabelaan make babengkung ditarik ka nyeri-nyeri model kieu tahan napas jeung sagala rupana digeol papantingkeun so bujur jeung diri tepi ka dikatukangkeun model kieu hayang digitek biolakeun bisnis di jati sajantungkeun sehingga lamun ditilik digigir lengi disawang ti tukang lengak
ditetet ke hareup sieu begitu maot geus eueuh hartina sabab naon urang sarerea nu digelis-gelis nu dikaset-kaset nu diganteng-ganteng nu dipake fitness jeung sagala rupa teh begitu maot mah urang teh saukur jadi tabca para bila ece teh para cacing urang para bila ngrek naon urang sombong ece jeung di mana-mana urang geus maot oge jadi pikasieun sok urang tapakuran kieu ece supaya sadar melalui maulid nabi ieu leungit di rasa sombong ece urang teh diciptakeun teh tina sperma manusia mah diciptakeun tina sperma ari hayam diciptakeun ku Allah tina naon tina endog urang teh mulia urang teh gagah ari hayam sakitu hinana sarekna cicingna ge jeung taikna pagiling gisik ece nepi ka dipencit ku urang teh betapa gagahna urang sok tapakuran urang jeung hayam mulia mana lamun ece boga calon minantu datang malam minggu rek apel ka anak ece assalamualaikum waalaikumsalam harujang maneh teu disangka rek ka dieu nya mak mawa naon eta sakeresek ieu mak mawa cai mani jeung mak mawa naon cai mani sperma cipeju ieu teh cikal bakal jelema teh mulia erek ditarima moal paling dicokot tuluy dibantingkeun sopan sia kami toha tapi mitoheun mawa nu kieu coba cenah sperma teh cikal bakal urang sarerea ayeuna nu kadua piminantunana minggu hareup datang deui assalamualaikum waalaikumsalam harujang ka dieu deui maneh teh geuningan teu kapok kumaha kamari dibanting ku cai mani maneh sia henteu mah ayeuna mah abdi ieu mawa endog maneh mah hiji itu mak satrep jang mah pek endog meri sugan mah endogeun ditarima moal padahal endog teh keluar tina bujur hayam ditarima moal tuh coba ternyata sperma jeung endog urang jeung hayam teh dina pada harita mah muliaan keneh rek naon sombong coba begitu maot aya asin paeh urang maot sieun ku bangke asin sieun ku bangke jelema tuh nu mulia teh nu digagah-gagah teh nu digelis-gelis teh geus maot nama dipikasian aja da can pernah abdi ningali jelema ngaliwat ka warung babacaan ayat kursi kunaon manis sama ayat kursi aya bangke asin aing mesin ngajunjurikan aya nu kitu henteu aya asin paraeh ngajerpak loba asin sebat asin bagus segala rupa paraeh bangke teh ngaliwat henteu sieun tapi di mana-mana Pak RT paeh lain paeh Pak RT memberen maot Pak RT iraha bade maot teh encan aya rencananya contoh ieu mah RT nu Pak RT maot Pak RW maot Pak Lurah entong bisa teu ngamplop Pak Kadus ya Pak ulah Pak Kadus cenah cek Lurah dititipkeun ka Pak Kadus saha deui itu hansip lah maraot teh ngajajar ti luar wanin teh ngaliwatna kira-kira sieun tong boborok ku naon tong boborok ku mayat na pasarana oge urang teh geus sieun tuh tingali jelema teh ternyata lamun inget kana maot mah bakal leungit sifat sombong Kangjeng Rasul oge maot komo deui urang beres ka ngaji teh eueuh 40 menit tuluykeun tuluykeun ke ku guru simkuring pangarsana Ustad Totoh Nopal nu kadua ayeuna urang nyawer heula we semangat meh tatundo Kang Haji Dani kapayun urang nyawer nu sahibul hajatna ye doakeun para pengusaha nu aya di sabeuleureun urang